Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Pangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ye dongeng para mitra karangan Watatang teu karawasnya ayeuna nincak bagian ka-17. Para mitra sadaya, harita teh nuju tarung di puguh nu jadi lawan ngagoak tuluy ngaberengpeng mabur. Wanita sirikna notog-notogkeun maneh kitu deui ting beretek lalumpatan tayohna ngarasa teter ngayonan Ki Murdasim. Anu memang lain bantrak-bantrakeun sasat Ki Murdasim geus masagi tina bab pangartina. Ning wawelek teh teu baya ti hayam lisung Agus. Panjenengan mamang merek tuluy madep we horeng kadagor sakitu geus pating garabag. Tuluy malah labur ning sabadul teh. Dipikir-pikir manusia kawas nu sarelon teu pugu-pugu ngadon rek ngahalang-halang kana permaksudan batur. Pada keur ngarona we tong make jeung erodan teuing make barang tanya barina oge. Panai digeus kitu manehna kana menu benjut teh. Kumaha Agus? Ceuk Ki Murdasim bari nyelapkeun siku-siku kana sela-sela beubeur gede katutupan ku kampret hideung. Ayeuna mah urang laksanakeun we sakumaha dicaritakeun ku dewek tadi, tema Salim. Teu kapapanjangan tuluy ngaleos rek ngajugjug ka imah Bahru Minta. Sanggeus deukeut reg Salim eureun tuluy mere isyarat tutunjuk. Atuh pangiringna tingkul liwed kapipireun imah harita teh para mitra. Ading jeung ngasain katut si Omlen ting darpong belah kulon. Salim jeung Ki Jagra nguliwed ka belah wetan ari Ki Murdasim ngacegah reupeun golodom. Katayep Salim ngalengkah harita teh. Keketayepan ngadeuketan jandela kamar anu geus kitu tuluy noong tina sela-sela jandela. Panon Salim teu sirikna dibelel-belel. Ana breh lenyap hate Salim ngalenyap kalawan teu salah titingalian deui. Ye nu keur sare ngagebrak di jero kamar teh Nyi Darsih nu dipikahayang ti baheula mula. Teu matak aneh lamun jajantung Salim ratug tutunggulan. Lah kadalah. Kabeneranna keur geuning ieu Nyi Darsih mending ngagebrak kitu. Nyai jungjunan akang kawasna moal gagal deui ayeuna mah pasti. Bakal ngawangun rumah tangga jeung akang. Keseubeuna keur akang neuneun katresna ka anjeun. Teu sirikna ti peuting ka impi-impi ti beurang kagunamkeun. Pangajak nafsu birahi akang geus ngaberung hese ka Bandung. Ceuk cohagna kacinta jeung kameuweut akang geus gumantung dina jajantung. Sumaramah dina bayah, nyeleket jeroeun hate hese dipapalerkeunana. Matak wayahna ayeuna daek teu daek ku akang rek dirawatan tibata Nyai Cicing di kampung bari sagala kurang. Ceuk gerentas hate Salim geus kitu ret ka Ki Jagra nu aya tukangeunna tuluy Salim harewosan. Ngabejakeun yen nu jero kamar keur sare teh Nyi Darsih atuh Ki Jagra gancang mesat bedog nu maksudna rek nyokel jandela. Ayeuna we Agus, ceuk Ki Jagra siga nu teu sabar. Ulah-ulah carita teh ngomong teh. Keula kuring rek hareup ngabejaan Ki Murdasim. Di mana Ki Murdasim ka dieu kakara laksanakeun. Ngan sing tarapti ulah nepi ka Nyi Darsih nyaring. Nya sok bejaan heula Ki Murdasimna. Harita leos Salim ngaleos nyampeurkeun Ki Murdasim nu keur ngacegah bari rarat reret. Kumaha bejana Gus? Ki Murdasim nanya ngaharewos. Paingan kuring hayang ka dieu Ki Dasim. Nyai tawe nu dipiharep ku kuring ayeuna keur sare meuni ti beranaker. Si horeng rasa hate trabeunang dipaling. Geus kieu kumaha Gus? Yung ayeuna geura laksanakeun sakumaha panitah kuring tadi. Ngan omat sing ati-ati ulah nepi ka Nyi Darsih ngadatangkeun pikahariwangeun. Nu hartina ulah nepi ka jejeritan. Ceuk Salim atuh gidig Ki Murdasim ngagidig nyampeurkeun Ki Jagra nu geus sadia nyenyekel bedog rek nyokel jandela. Ari Salim harita ngalacat unggah ka tepas. Reg ngajanteng hareupeun panto. Gereneng Salim ngagereneng jero dadana. Kumaha lamun Ki Ruminta geus kaluar? Tamatkeun wae nyawana atau ulah wae. Wah. Tong wara ditamatkeun nyawana rek dipeungeul wae di mana-mana ngajongkeng teu sadar sina dipanggul ku si saing si Omo. Ke di mana Nyi Darsih tetep murugo teu daek sumarah diri ka kara akina ku aing disiksa. Pira ku Nyi Darsih teu tegaeun. Rek tegaeun nampo akina disiksa ku aing manehna sumarah diri. Kitu ceuk gerentas itikad Salim. Tidinya Salim ngagegerobah Ruminta bari kaketerok kana panto. Baru minta. Pokna anu kabeneran harita Bahru Minta parang lilir. Gentak manehna ngorejat hudang tuluy kaluar ti kamar sarta nanya ti jero. Saha teh?
Pokna gesrek muka tulak. Kuring bah, kuring saha, kuring ronda bah. Keluarga sakedeng ieu bieu kuring ningali. Jelema duaan keur tingkul liwat pipiran imah bah. Cek Abah Salim pura-pura ngakukeun ronda harita teh. Tela anak jagoan euy. Cek Bahru minta percayaeun yen nu ngagegero teh ronda. Ceg kana bedog nu dikaitkeun dina paku tihang kamar tuluy diselapkeun kana sela-sela beubeur. Kulut terak Bahru minta ngalaan tulak barang berai panto dibuka. Ujug-ujug tak Bahru minta ditongtak cebron punukna dibanting. Puguh we Bahru minta teu bisa miceun pibahayaeun sasat dibongohan. Solontod Bahru minta nyolontod keur kitu disusul tepus balikatna. Dihanca ku dua jurus nepi ka Bahru minta ngajungkel kaburuan. Nyampak di buruan Ki Jemlung nu keur ngajega. Ngareup ka beula kulon. Puguh Ki Jemlung sakedapan rada ngaranjung. Sabab katingali Bahru minta rek ngarontok nu matak harita. Ki Jemlung rikat malih kalawan teu kungsi make ijiran deui. Leungeun kenca diemat ngipat puhut ceuli. Cebet koloyong bruk Bahru minta daek teu daek nyuk sruk. Sisi pager sasatas dibongohan ku Salim. Katama-tama dibintih puhut ceuli satakar kebak. Puguh we tumrapna lain lumayan. Nepi ka Bahru minta teu kungsi ngayakeun perlawanan pisan. Manehna teu sadar kapaehan ongkohan tenggelan Ki Jemlung lain lalaworakeun bari tenggelan patri. Bareng jeung ngajoprakna Bahru minta di buruan, Salim mere isarah ka Ki Jaga. Jandela kamar Nyi Darsi geus muka meunang nyekel-nyekel ku bedog. Kalacat Ki Jagra jeung Ki Murdasim arunggah ka sampak Nyi Darsi keur sare. Ngarengko teu disimut-simut acan, tina kituna Ki Murdasim geus teu loba nu dipikir deui. Harita keneh Nyi Darsi dipekem, puguh Nyi Darsi reuwaseun lain dikira. Sasat keur sare aya nu ngaganggu. Nyi Darsi abrug-abrugan bari suku kekejet. Hayang lepas tina tangkepan Ki Murdasim. Tapi sanajan adug songkol teu bisa lepas sabab ditangkep ti tukang ari katama-tama. Leungeun duanana ditalian ku beubeur sajabati kitu dipekem ku iket. Kalacat Ki Jagra naek kana jandela celeng luncat kaluar rek nampana Nyi Darsi nu disodorkeun ku Ki Murdasim. Sanggeus karawatan jeleng Ki Murdasim ge luncat kaluar terus indit bari memanggul Nyi Darsi. Sedeng Bahru minta dipanggul ku Ki Jemlung menisi ganu hampangeunaker sagiriwil ongkohan pangawakan Ki Jemlung jangkung badag tur tanagana bedas. Atuh teu matak aneh lamun Salim ngarasa bunga. Cek pikirna pasti bakal laksana rek nganteur katineng. Atuh para mitra kanyi parawan sajeroning keur dipanggul bari dibawa jalan ku kurubutan teh. Nyi Darsi gawena tetrajal suku kekejet trek jejeritan teu bisa sabab dibekem ku iket. Ari Bahru minta sajeroning dipanggul ku Ki Jemlung teh ngalempreh we can sadar-sadar. Kade Ki Dasim, bisi kalesotan jeung jalana ulah kanu negrak. Cek Salim siganu hariwangeun sieu Nyi Darsi ragrag dina panggulan. Beres Gus dong hariwang da memang diboga kira-kira tuh. Tema Ki Murdasim bari ngabig-brig dituturkeun ku Ki Jemlung. Manggul Bahru minta sedeng Salim jeung nu sejena naluturkeun tinggaredi. Pok si Omlen ngomong rada harewosan ka Sain. Iya, aduh. Jauh-jauh ge dewek ditah manggul nu geulis mah ieu mung euy. Padahal heula perusahaan sekali sewang lah. Asa kumaha euy uing mangku nu geulis. Alah. Sok sieun kokot monongeun we dipanggul ku Ki Murdasim mangkana eta biritna ditatangkep. Buah hari ku nyampai kana taktak sok sieun leungeun Ki Murdasim we sabelah deui euy. Kaos nu palid nyasab sasaran euy aduh. Mangkana dampaleungeun Ki Murdasim nya badag nya karadak. Keusrakan leuh. Alah, teu meunang di sasaran ol. Pokona mah ya. Aduh, aing mah cek si Omlen ngacawis. Ganing sabarwes lah. Atuh lebih bibir teuing kumaha lamun sakadengeun sia Kang Salim. Sedeng disiar wae tapi omongeun teh. Cek Sain ngagalendeng. Ieu ieu mah nu dipapantes ku uing. Asa kumaha lamun uing manggul anu geulis euy. Tema si Omlen jep jarempe. Sabab Salim ngaliekan bae ka tukang taksiran ngadengeun tukangeun aya nu tinggarendeng. Sanajan lumampah sakitu jauhna teu sirikna turun gunung unggah gunung. Kacapek ngadak-ngadak leungit. Sabab katebus ku kabungah dumeha teh hasil permaksudan. Babakuna keur Salim sigana teh hayang geura-geura we nepi ka imah sabab buah hatena nu dipika cinta tiba heula ka boyong. Teu karasa di jalanna Kirawan Cibedug subuh Salim jeung sapada baturna nu genepan geus tepi atuh blang geus kitu mah hatena tambah bungangan. Kalacat Salim unggah ti heula tuluy muka kunci panto. Sup ka imah dituturkeun ku Ki Murdasim anu memanggul Nyi Darsi. Kitu di Bahru minta diecagkeun di tengah imah. Kabeneran ari datang ari sadar.
Tapi sanajan sadar ge keur Bahru Minta teu bisa unggah peta ukur panon ngareretan kanu gijireunana ting jarga nyarekal perah bedog. Ari Nyi Darsi harita dibawa ka kamar Salim digolerkeun dina ranjang nu geus meunang ngasuran ti satadina. Cepret panto kamar dikuncikeun ku Salim, tuluy ngoloyong ka tepas dituturkeun ku Ki Murdasim jeung Ki Jagra, sedeng nu sejenna ngajaga Bahru Minta di tengah imah. Wah, geuning teu burung salamet euy kalawan hasil ayeuna mah Ki Dasim. Ceuk Salim budina mear marah mai bunga nu taya papadana. Beres Gus. Ari geus hasil kieu kumaha satuluyna Gus? Tema Ki Dasim bari nyusutan kesang ku iket. Teu kumaha geus kieu mah ngangkir lebe we jeung panghulu kalawan teu kudu isuk pagetokeun kuring rek ngayakeun salametan. Kumaha lamun tetep budak aweuna nolak? Kudu dimaksud ku mamang teu daekeun dikawin? Ceuk Murdasim nanya kana pamadegan Salim. Eueuh deui jalana lamun manehna tetep nolak. Kuring rek ngayakeun tindakan panyiksa ka akina kalawan sina katingali ku Nyi Darsi. Watireun wae kanu jadi aki kudu daek manehna dikawin. Lamun keukeuh peuteukeuh teu daekeun, saha nu jadi korban? Nu matak akina dititah di bawah teh nyaeta kitu pikeun permaksuden kuring. Temal para mitra Salim boga itikad rek nyieun katalengesan ka Bahru Minta nu dipalar incuna daekeun dikawin. Ari ceuk mamang mah ulah make disiksa Agus leuwih hade tanya heula we sacara leuleuy Agus. Pokona mah ceuk paribasana caina herang laukna beunang Agus. Ceuk Ki Jagra nyambungan bari norojo nyampeurkeun. Saha nu dileuleuyan? Tanya Salim ngalieu. Nya eta si nyaina tanya we nu leuleuy. Sapilaku atuh ku jalan lemah lembut mamanehna teu daekeun. Sabab jiwa awewe mah kudu dileuleuyan ulah dikerasan. Beda deui jeung jiwa lalaki. Digana sumrah ge moal sugema ari ku jalan dipaksa mah. Bari ku jalan kasar mah teu kawas sumrah ku jalan leuleuy. Senang ka urangna kulantaran manehna ge ridho kitu. Ki Jagra ngomongan Salim. Oh, eta ge maksud dewek ge kitu si hayang cara leuleuy. Ngan ieu mah saupamana Nyi Darsi teu beunang dibawa ku leuleuy kapaksa kuring ngajalankeun jalan kasar. Eta mah kali timbang we manehna. Sumrah wae netelakeun hayang dijelemakeun kalawan akina salamet. Lamun rek bedang wae rek dikawin ku kuring kana pasti manehna sina nyaksian akina rek disiksa ku kuring. Tema Salim ngoloyong ka jero kalawan muka kunci panto kamar. Ana berai ka sampak Nyi Darsi keur ngarengko nonggongan bari leungeun masih kena diringkus ku beubeur. Pajengkang Salim ngadeuketan harita para mitra. Bari ngudaran beubeur nu dipake ngaringkus Nyi Darsi. Kitu deui iket nu dipake ngabekem dibuka. Korejat Nyi Darsi ngorejat samalah sajut-juteun rek turun ngan kaburu leungeunna dicekelan ku Salim bari gek diuk ngarendeng sisiran. Para mitra sadaya harita Salim tuluy nyarita, hampura Nyai gelis, lain akang telenges, lain teu karunya, sajauh-jauh Nyai dibawa ka dieu sabeupeting bari leungeun diringkus. Kitu sote bisi Nyai lumpat setengah jalan di tempat nu jauh ka dieu. Tiba heula akang ngarep-ngarep Nyai mun teu sirikna beurang peuting akang inget bae ka Nyai. Taina Nyai geus aya di dieu samalah aki Nyai ge kairingkeun ku akang ka dieu. Ceuk Salim leuleuy bari leungeun sabelah ngaragamang nyekel kana tak-tak Nyi Darsi. Ngajadog sia pangrupu rampa kawas kanu muhrimna wae barina oge. Barina ge naon maksudna, naon perluna kuring jeung jadi aki dibawa ka dieu. Mending ngarekeun kabegu wae nya kuring ado diringkus. Naon kasalahan kuring jeung jadi aki teh? Ceuk Nyi Darsi meuni kuraweud kalawan ngepeskeun leungeun Salim. Heueuh kasalahanna mah Nyai. Dibawa ka dieu sote lain rek disiksa, lain rek dikakaya tapi rek disenangkeun. Jelas nama urang ngawangun rumah tangga jeung akang. Pira ku Nyai teu inget ka jaman anu tukang-tukang yen akang geus neuneun kapercayaan ka hareupeun indung bapa Nyai. Tapi buktina nya anggur ngejat ngadonyang saramane. Coba lamun Nyai bareto terus ngahiji majeng akang, nu hartinya Nyai teu ngejat, meureun Nyai teu geus senang, teu kurang ku dahareun, teu kurang ku pake. Hayang naon ku akang moal burung ditedunan. Tong boroning kakara hayang dahareun anu ngareuna atawa hayang pake nu alus sanajan hayang perhiasan ge moal burung direuncem. Komo kitu Nyai geus nyaho kaayaan akang beunang disebutkeun nya caka ku sagala rupa. Eueuh duana ngaran Salim cukup kudu nyabarana, cukup ku pangarti tur balarea ge nyaho ku sararea dipikaserab. Eueuh jelema nu teu gigis ku akang nu matak geus ayeuna mah cicing di dieu jeung akang. Isuk atawa pageto urang ngalaksanakeun salametan akad nikah sangkan lalugina geus jadi muhrim mah. Salim ujub kalawan asa reueus dumeh sagala cukup. Ngarti anjeun pangna kuring baheula ngejat disarakan.
terus nyiruruk dinu jadi aki cek Nyi Darsih nanya bari budi tetep kuraweuh hasil ngebrehkeun kacua ka Salim nu matak teu ngarti naon sababna Nyai geus dilamar ku akang make ngejat cul inung bapa tema Salim bari neuteu satiap aya ngejatan aing teu suka tapi sabalikna keur anjeun biko teu boga kaera ngadon ngudag-ngudag awewe teu suka matak naon neangan awewe teu kurang atuh da rek 2 rek 3 piraku ku anjeun teu ka badanan jeung eueuh anu suka ka anjeun hari awewe mah loba nyaingan eueuh nu deui pilihan hati akang lintang hiji nyatana ka diri Nyai nah Nyai teu hayang hirup disenangkeun ku akang nu sakieu cukup ku dunyana ye tingali tuh ku akang ye tingali ye ku Nyai akang geus meuli perhiasan 3 potong sadia Nyai top geura pake ku Nyai moal teu namahan pantes moal teu namahan tegep kana rupa Nyai batur mah cantang tuh samameh kawin geus mangmeulikeun perhiasan cek Salim ku siwel ngodok pesak kalawan nemongkeun perhiasan pamikat ka Nyi Darsih tong boronding diasongan perhiasan sakitu sanajan diasongan emas sagede golonong geus telebug heulaana sabab kasuka kuring lain gumantung kana harta bana tema Nyi Darsih kalius miceun beungeut ye gumantung kana naon atuh Nyai kapan sakabeh manusia salila hirup di dunya nu dipika butuh lintang ti urusan dunya nyarek bisa senang kumaha lamun manusia hirupna teu dibarengan ku urusan kadunyaan atawa harta banda rek tanyakeun ka aki Nyai baheula aki Nyai keur ngora boga pakasaban duka ari kana naon mah kapan nu dipiharepna ku aki Nyai lintang diayang cukup ku harta banda sajabati keperluan dahar teh kari-karina aininya dibere perhiasan rek disenangkeun ku akang malah nolak batur mah dibelaan kumaha hayang hirup senang sagala teu kurang lamun kitu Nyai dibawa ku akang ka dieu rek disangsara rek dikakaya kakaran Nyai nolak akang ge piraku gelo make rek nyiksa Nyai teu pugu-pugu payus ku batur disebut jelema teu hidang atuh lamun ngakukeun jadi jelema baleg moal boga kalakuan kitu peta meureun boga kalakuan kitu ketal kumaha Nyai Salim pura-pura teu ngarti heuh mau jelema lain usum lain mangsa bari eueuh kasopanan pisan ngarekan ka sato oh beda eta tadi dipanggul ku kieu ku Ki Jagra atukeun bae dipanggul sakitu mah saulah digugusur we ongkohan ku akang dititah nyaeta kahiji bisi Nyai capek leumpang kadua bisi labuh maklum leumpang ti peuting bari mapai-mapai nu saruni piraku ka nyaah akang teu ditarimakeun da akang teh nyaah jeung cintana ka Nyai teh lain saukur dina lahir wungkul tapi tembus kana ati sanubari tah kitu Salim seuring ngaheheh kawas anu gumasep ulat kitu jauh kana ka nyaah paling-paling ukur popoean cek saha ukur popoean gelis piraku atuh kanya jeung kasuka akang sakadar sapoe 2 poe maka teu ari sumpahna gade kumaha mah tok belek tah dada akang bisi Nyai teu percaya mah kana eusi hati akang Salim muka kancing ka meja sarta nyantongkeun dada nu pinuh ku hapur ningali Salim muka kancing ka meja bari nyantongkeun dada nu hapur atuh Nyi Darsih tuluy nyarita deui hayang nyaho balek ku sorangan kayaknya nyaeta di balek ku sorangan mah sok sieun nyeri Nyai engkena jadi teu tulus ari kitu di balek ku Nyai suka ati akang teh sok kadieun pesona cek Nyi Darsih siga nu nekad cek pikirna rek sakalian ditipem tong ayeuna isukan we ti beurang ayeuna mah waktuna istirahat maka ningka karajoa pisan urang istirahat we ayeuna mah cek Salim bari kep nangkep awak Nyi Darsih puguh Nyi Darsih leuwas jeung ngarasa gila ningali dada Salim pinuh ku hapur ngajedog sia teu ulahna keur jelema teh nya Nyi Darsih ngepeskeun leungeun Salim bari ngorejat samalah rek kaluar ti kamar ngan teu kebat sabab Salim rikat nongtak leungeun durug-durug Nyi Darsih dikenyang terus ditangkep ti tukang harita Nyi Darsih adug-adugan tapi teu bisa lesot sabab Salim nangkeupna beuki page samalah Nyi Darsih disedakeun ka suciran yang tuluy ngagulipak kana kasur diguguyak ku Salim tapi Nyi Darsih satekah pola kababadug nepi ka harita di jero kamar brugreg suku Nyi Darsih totojer beungeut Salim didangheakeun ku leungeun kenca sedengkeun leungeun katuh ngajenggut buuk dikenyang ka tukang atuh Salim kuat ka nyengir teu beda ti domba ngasin taksiran ngarasa peureus buuk dijenggut kulit sirah meuni asa coplok sanggeus awak Salim rada cengkat si Nyi Darsih ngabadug kana hulu angen Salim ngaharakang para mitra sadaya semu anu ceueuh malah mah rada ngadayagdan keur kitu dijejak deui ke dadana gubrag Salim ti jengkang ngarumpak lomari deg-deg Nyi Darsih lumpat maksud rek kaluar ti kamar
ngan orok kaya Salim teu eleh rikat gentak ngarontok Nyi Darsi. Geus kitu der dipapuket. Di jero kamar asa beuki rame dogdag atuh ku ngadengen nu bragrug di kamar jeung sora nu matak nimbulkeun kacurigaan jeung kahariwang. Korejat Bahru Minta ngorejat maksudna rek muru Nyi Darsi sok sieun digunasi ka dirina atawa terus dipahala ku Salim. Barang Bahru Minta rek muru ka kamar kap leungeun Bahru Minta dicaralkeun ku sain jeung ku ading. Tina kituna Bahru Minta tanah mah nafsu manehna satekah pola rek ngalawan ceuk pikirna kari kumabeh. Harita Bahru Minta ngarindeuk bari ngenyadkeun leungeun ka handap porosot leungeun sain jeung leungeun ading lesot. Keur kitu si ku Bahru Minta kenca katuhu ngabadug ke kagigir. Kalawan teu emis deui nu nyel kana hulu angan sain jeung ading. Sain ngaharekeng bari ting popoyongkod. Tapi ading rada kaliwang kabilang tahan manehna gentak cengkat. Kabireungeuh Bahru Minta geus rek muka panto kamar. Salabar. Ading ngirimkeun gempuran lempengan sirah ngan orok kaya karancingisan Bahru Minta lain lalaworakeun. Sakiceup manehna ngarengkong. Bledag gempuran pereup ading hasil ngahancap panto kamar kuat ka muka ngajeblag. Puguh we Salim nu keur ngaguguyak Nyi Darsi teh gentak ngorejat sarta ngalieuk ana breh Bahru Minta geus rek asup ka kamar. Kakara oge Bahru Minta rek asup geus kapiheulan manten beungeut Bahru Minta dikiprati gigir. Prak! Lengak Bahru Minta ngalengak. Keur kitu disusul tepus dadana dihujanan ku dua gempuran cukup rosa. Atuh daek Bahru Minta ngacengkang. Sedang tukanginana nyampak Ki Murdasim. Kek we leungeun Bahru Minta duanana dicekel. Malah diparieuskeun ka tukang. Atuh Bahru Minta teu bisa hojah sabab leungeun marius. Ari katamah-tamah tanaga Ki Murdasim kacida bedasna. Kojengkang Salim kaluar ti kamar kalawan panto dikunci. Geus kitu teu tata pas ini dibeungeut Bahru Minta teu sirikna dibulang baling digitikan. Cakuk. Hulu angen dihanca ku pereup keker nepi ka Bahru Minta popoyong kodan nepi ka leuleus. Kurang ajarna keur aki-aki, kumayua ngadon rek ngadatangkeun piributeun sia. Aing mah badul teh. Heuy, bener euy sain. Alah, udaran bajuna euy, ringkus di bibir tah kana tangkal anu. Ku dewek disiksa setengah modar deui. Cek Salim dibarung ku amekan ngahegak. Keur mangahegak capetas jogo jeung Nyi Darsi. Kata mangahegak nafsu ku Bahru Minta nepi ka akhirna Salim. Boka itikad rek ngakaya Bahru Minta bari sina ditingali ku Nyi Darsi. Teu lereda sain nyokot tamang inyuk raketek leungeun Bahru Minta duanana ditalian. Kitu deui kameja geus dibuka durug-dug Bahru Minta teu sirikna pada ngagusur dibawa kaluar. Kijagra bawa sida-sina euy. Ade bisi ngabur. Salim marentah ka Kijagra keleprek Kijagra ngalaan kunci panto kamar. Sanggeus muka durug-dug Nyi Darsi digusur dibawa ka pipir. Ari Salim harita ngarawel hoe segede inung leungeun. Cerut turun ngoreleng ka pipir nyampak Bahru Minta geus dibincang dina tangkaranu. Ari Nyi Darsi harita pada nyerekelan kuduaan. Jigrah Ki Jemlu ngalengkah jugruh jigrah nyampeurkeun ka Bahru Minta. Bari neungeul-neungeulkeun hoe kana dampaleungeun sedeng Salim geus ngacegak nulak cangkeng hareupeun Bahru Minta. Nu gawena keur murelang mencrong kana beungeut. Para mitra kaum dangu, harita Salim tuluy nyarita. Minta, silaing ngarti pangna ku dewek dibawa ka dieu ha? Cek Salim seueuh tata krama pisan ka saluhureun ge wani nyebut siluang silaing padahal kakolot ka Bahru Minta teh. Memang dewek ge ngarti, tema Bahru Minta teu. Naon maksudna? Maksudnya merek maksa mirusa ka incu dewek dulu. Lain rek maksa mirusa tapi dewek rek ngalaksanakeun cita-cita nu baheula nya rek ngawin incu si lain. Samalah lamun hade dicaritakeun baheula ge incu si lain geus dilamar samalah disieung hareupan ku inung bapana. Ngan manehna ngejat sasat aya nu mawa kabur. Ayeuna kakara panggih deui ngahiji jeung si lain. Tapi incu si lain pedegong nakar teu beunang dijelemakeun, malah boga anggapan ku dewek rek dirurujit. Lamun kitu ku dewek diteteangan rek ditaniaya atau rek disangsara kakara manehna nolak. Kapan ieu rek dipihukum ku dewek. Keukeuh peuteukeuh nyebutkeun teu suka. Hari katamah-tamah silaing ayeuna humayua ngadon rek ngadatangkeun pi amaraheun dewek deuleu. Nah dikira pantar dewek rek miris, rek murungkut ku pantar silaing. Eueuh ulah tukang ngejat tina tarung pantar si Salim Bahru Minta. Paduli teuing manusia nu igana 3 kakab. Ayeuna ngahunyud sagede telebung. Elmuna deuleu
ku dewek mua dipangejatkeun satunyang beas. Rek ku jalan kasar hayu, ku jalan lemes ngagunakeun warajit, teluh ingkig, teluh ganggaung ku dewek ditada. Taina dewek rek tumanya ke silaing. Kumaha kira-kirana dibikeun incu silaing dikawin ku dewek? Cek Salim dina basa-basana sombong naker. Jeung reueus dumeh geus meunang panggembleng tina bab pangarti tinu jadi guruna. Ari perkara maksud jeung tujuan silaing pikeun dewek mah teu bisa mere jawaban. Sabab kasuka jeung kahayang lain dewek nu baris nyanggana. Tanyakeun maka jenisna we, sukaeun bae ku ilaing dikawin prak, teu sukaeun bae ulah maksa. Temal Bahru minta tegas. Bari ngareret ka Nyi Darsih nu keur pada nyarakelan kuduaan. Gilak Salim malih ka Nyi Darsih terus ngalengka. Sanggeus adu hareupan mah reg ngajanteng, tuluy mencerong kana beungeut Nyi Darsih. Sedang Nyi Darsih harita baluar balieur di barung ku Budi baketut haseup, ngebrehkeun kacua ka Salim. Cing Nyi Darsih, sakali deui minta jawaban meungpeung kasaksian ku aki Nyi Darsih. Pilih hiji di antara dua kecap ti akang. Hayang salamet atau hayang cilaka. Boh Nyi Darsih, boh nu jadi aki. Tanya Salim, teu leupas tina paneuteup beungeut Nyi Darsih. Samanusana nu hayang cilaka deuleu? Oh, jadi hayang salamet. Heueuh, tema Nyi Darsih ponok jeung tegeung. Lamun Nyi Darsih hayang salamet, bener-bener hayang salamet, rek ditarimakeun ka nya ti akang. Nu maksudna akang rek mihukum Nyi Darsih? Cing Pokpek jawab terus terang, daek henteu dikawin ku akang. Ku bawel-bawel teuing nya manusia teh. Mun teu beunang dijawab ku sakali, tiba heula ge tetep di dieu mah teu suka, moal pati-pati ngejati sarakan lamun aya kasuka ka didinya barina oge. Oh, jadi tetep nolak. Nya, tetela sarupa kitu mah diri anjeun, jeung nu jadi aki anjeun miharep kana kacilakaan. Ngancam anjeun teh? Nyi Darsih muncereng, lain ngancam. Lain ngancam tapi nurutkeun ceuk rasa akang anjeun jeung nu jadi aki dia, jeung nu jadi aki hayang cilaka. Teu nanaon diri anjeun geus gilig pikir mah, geus tega onaman mah nu jadi aki. Akang moal rek maksa ngan wayahna, tingalikeun kumaha buktina nu jadi aki. Kari pilih-pilih mending narima kana maksud diri akang mending nu jadi aki nyangga karipuh dina dieu tempat. Kurang ajar sesetan biadab pisan. Nyi Darsih teterejel, karepna hayang ngarontok Salim ngan teu bisa hoja. Sabab leungeun dicarekelan bari nafsu. Bati nafsuna we ngagugudug jeroeun dadana. Ret Salim ngareret kaki jemblung anu keur ngajegah hareupeun Bahru minta. Bari awak Ki Jemblung dibubuligir, beuteung namru bujal ngabeneleh, susu rayut teu beda ti susu kelong wewe. Waktosna seep.